eta mah julid tuh dijit tuh bed eta mah ngagorana kudu kieu jalang di sini ada setannya jadi ya. Hah, Neng, ya ampun, Neng hapoe. Neng salah ka dieu. Salah. Ya ampun. Tuh. Hei kalian, wanita-wanita baru-baru lagi ngapain? Lagi nongkrong. Lagi lebahan biasa. Berdua aja ini. Mana di mana, Brad? Udah holiday aku mah. Naik bus tingkat 2 gitu loh. Kayak matching. Wow, secara. Mana pernah, Neng? Tuh, can pernah orang mah. Intan? Angel oke pernah keles naik bus tingkat 2 mah. Kan Angel teh naik ke kanu bus. Ngek, papangi jeung supirna. Itu supirna teh, "Mbak, di atas aja naiknya biar seger." Cenanya Angel teh naik we emple ngek. Kaluhur we. Diuk dulu turun deui Angel teh pak. Turun we deui Angel teh ka handap. Nah, turun deui ai mana Intan? Hai di luhur mah aweus supiran ari maneh kumaha lamun nobrol. Assalamualaikum. Ambo, abang harus balik ya. Tuduh bah. Nih abang regot dulu. Tah kitu atuh ka salaki teh. Balik salaki gawe teh. Ere cai nya. Pamolahna teh boga pamajikan, ampun. Ayo minum dulu. Ari melang THR iraha. Jual kanu THR karek balik gawe, jual kanu THR. Kan kamari geus dibikeun, mah nya unggal bulan kudu THR-an. THR? Heueuh, duit THR eta teh. Ya ampun, please jangan logika. Terus eta aya amplop coklat dinu Excel diteuneun paling handap nih jiga anak nyinjing diselepet. Nu di kamar? Aya duit saeta. Nu di kamar? Heeh. Entong eta mah. Asli entong dipake eta mah. Eta mah duit sial, entong. Nah, bet sial kunaon atuh Abah? Heuh, eta mah duit sial. Urang geus disumputkeun sagala rupa oge anger we masih kene kapanggihan tuh. Aduh, perlu gawe deui poe minggu ge gawe. Arek ka mana? Kerja, Neng. Libur atuh minggu ya teh. Ih, Nya ieu tuh haradak ditelepon ku bos disuruh kerja ayeuna. sih semenjak udah nikah teh kita teh nggak pernah jalan-jalan lagi. Cobi ku Neng diemut-emut. Urang nikah teh karena naon? Karena jodoh. Eta pisan. Cek pepatah ge lamun jodoh mah moal ka mana-mana. Liur. Mamam, nguguhan kopai. Nah tumben mam, nih hambar gitu. Gulana saya. Aduh, aing mah ieu boga rezeki ya. Ayo boga rezeki ya. Lah aing gede mah henteu da. Tah, ieu kabeneran ya aya duit 50.000. Ya. Aduh, Tilu poeun nya, mudah-mudahan bisa sampai ka saminggu. Setahunan. Aduh, boga pemajikan teh nya geulis, nya cantik teh, ari geulis teh cantik teh nya hemat. Emang arek dibelikeun naon gitu sih? Dibelikan kalender. Ya cara TV mah nu rame sinetron we kabeh eusina. Asa teh ngadidik. Aduh, ampun enak. Abah? Naon atuh lah? Abah? Kunaon ai maneh? Aduh, sok Iya rupa-rupa kopina wae. Abah. Oh, sok tuna di dinya. Abah kenaon eta? Iya, keur ningali ya. Ieu mah lucu Kunaon ai maneh ambu? Iya nu gitu. Ih. Ini lucu, Nah, cak hayang nampilin. Jeung kasupan juri. Jenggotna juga ulah disimuting gagal geuning kuat ka hareuras kitu. Siga bulu sesuatu. Sok ingat baheula abdi teh ban kampung Inget kumis naon? abah teh. Ingat tahun deui wae. Ingat basa baheula abdi bawa janggot. Astagfirullahaladzim. Neng, Intan, orangnya baheula mah keur SD.
cita-cita teh hayang jadi dokter. Nah, ayeuna bet kieu atuh Neng. Urang Sarua Bret, orang oge keur SD kan gitu. Cita-cita teh hayang jadi polwan. Iya, mau mana geus siga polwan Neng. Tapi nah ayeuna teh kieu we. Geus we jadi polisi tidur atuh teu hese main kayak ngagoler we jeung ngagoler. Urang oge atuh ieu da boga cita-cita Angel. Kunaon aya cita-cita Angel teh? Angel. Alah. Cita-cita mah anu nyanyi goyang duma. Cita-cita Cita-cita. Ya. Angel ke boga cita-cita ya dengerin. Angel mah ingin menjadi wanita perusak hubungan Yang ditinggang enggak deng, bercanda kawas. Angel teh boga cita-citanya hayang jadi wanita pertama yang menginjakkan cokor di matahari. mana kan sacan mana ka matahari nepi ka matahari ge mana teh geus tutung eta beuki gareng we atuh awam teh guh Ini nanti penting atuh pan ieu ari mana teh baru syukur-syukur malah bisa saminggueun atuh. Tahun dulu di rumah. Tong didorong-dorong atuh. Mere cai balik teh. nah dia ada cai mal poe masih dahar sagala ini mah minum dulu acara Ya si eta mah sok kebiasaan wae. Aduh.